cik ka masjid atuh itikaf datang teh saurang kewe da can aya batur sorangan tah datang teh hiji jelema nah can asup ka can aya batur kabeh nyebutkeun can aya batur 10 urang ngawangkung nyebutkeun can aya batur di masjid padahal sasalna mah sorangan eta teh kewe ada can aya batur datang deui saurang nah ini can lebet can aya batur datang deui can aya batur 10 urang nyebutkeun can aya batur ngawangkong terus nyebutkeun can aya batur padahal geus aya 5an nyebutkeun can aya batur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja natajal bihikli babil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa inna asaqal hadis kitabullah ta'ala wa qul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma shrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa adhim bi ujurana wa wasi bi arjaqana wa nawwir bihi kuburana wa hasin bi akhlaqana. Amma badu pangpayuna puji syukur disangkakeun ka Allah Subhanahu wa taala dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa muwajah tiasa bertetep muka rarang ngalaksanakeun ibadah ngaji dina setiap malam Ahad. Kalawan mudah-mudahan ieu waktu nu dimanfaatkeun naon margina sabab pemuda teh kudu jadi generasi penerus generasi pikeun ngaganti para sepuh para kolot kuasa kitu mudah-mudahan ieu waktu nu dimanfaatkeun ngamilik amal dipanepen Allah amin ya rabbal alamin. Shalawat salam muga tetep dijunjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka keluargana ka para sahabat tabi'in tabi'an malamandar umatna anu turut tumut ka mantena oge ka urang sadaya selaku umat anu paling akhir anu saaliran satujuan dina kaimanan jeung kaislaman. Mudah-mudahan kenging pertulungan jaga di hadapan Allah meskipun kadangkala dina yuswa masih keneh masa remaja can lamokot ku dosa lamun dosa teh can loba dosa masa pamuda kudu jadi generasi penerus kudu jadi nasapi ibadatillahi azza wa jalla kasangserem dina masalah ibadah. Kuasa kitu sabab margina matih tuman daripada tumal. Di mana urang sok rajin mangka yakin geus kolotna teh boga rasa rumasa boga hutang. Dosa lamun ninggalkeun kana pangajian sabab dina ngaji mah dina kalimana ge paridotun pardu tina pardu hante aya nu disebut ngaji sunat ari salat mah aya salat sunat aya salat duha salat tahajud
rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat witir. Jadi dina ngaji mah teu aya ngaji sunat. Matak walau bisin sanajan ka negeri Cina praktiangan eta ilmu teh melalui salah hadis. Man salaka tariqan ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sajalma anu mapai kana jalan ilmu mangka Allah yakin bakal ngagampangkeun jalan ka surga gitu. Jalan kana ridho Allah. Sabab surga lain dibeli ku ngaji, lain dibeli ku salat, tapi surga mah ku karidho Allah. Mudah-mudahan urang sadaya tuman raraga ngalaksanakeun pengajian, amin ya rabbal alamin. Anu masih kena berkaitan tentang masalah anu disebut salat. Sabab salah sawios hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu saurna hadis riwayatkeun ku Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari sareng Imam Muslim bahwa ngadegna Islam teh bunyal Islamu ala khamsin, diadegeunana Islam teh ku 5 perkara. Aya disebut Islam teh pasrah, hante aya agama nu paling luhur Islam. Al Islam ya'lu wala yu'la aleh, bahwa Islam teh pangluhur-luhurna. Inna dina indallahil Islam, agama nu paling hade teh agama Islam. Baik aturan jeung pelaturan nyanak pedoman Al-Qur'an nu dicana ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Quran anu 6.666 ayat. Bahwa diadegeun Islam teh 5 perkara. Nomor kahiji ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hante aya di pangeran anu wajib disembah atawa anu wajib diibadahan ku sabenerna ilallahu angin Gusti Allah. Nyaksian urang bener-bener bahwa urang teh ibadah ka Allah, henteu nyaledor ka Allah. Matak nalika jaga di hadapan Allah, urang bakal dijajrageun, bakal diintrogasi, bakal diparios jaga di hadapan Allah. Hiji nyaksi bahwa henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan ku sabenerna angin Allah. Nomor kedua bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Syahadat nyaksian mata kaya disebut model perkawinan aya saksi. Saksi itu tanggung jawab dunia akhirat. Lamun jadi kadangkala sok aya pan dina kawin sok aya saksi 2. Eta teh saksi 2 teh tanggung jawab di akhirat. Malah nalika naib atau nalika penghulu nanyakeun teh kudu nanyakeun ka saksi teh nanyakeun ka umum. Itu Bang. Ieu mah sok lobana teh nanyakeun ka umum. Salah pagawean kita teh. Padahal eta saksi nu 2 tan ditanyakeun mah. Mana kitu nya? Sok ngaliepna teh ka umum, lain ka saksi. Kapan geuning? Jang Bapak nikahkeun ujang kanggo mas kawin sekian, tarima abdi nikah ka putri tiges Bapak kalangan mas kawin mas sakilo saha kawan teh ngaliepna teh lain ka saksi ka umum, padahal eta tan kudu ditanyakeun ka saksi lain ka umum. Lamun cek saksi 2 sah gitu Pak. Eta sok loba anu kitu tah masih kene kebiasaan anu kitu, padahal eta keur naon dijieun saksi
Ari teu dipake mah otak berat jadi saksi teh. Punten ya bisa ngawinkeun gitu. Keun bae. Dan emang ngoreksi urang begitu pan. Wayahna tanya teh kudu ka saksi dua, lamun saksi dua, lamun tilu atawa hiji. Tah saksi nu hiji nu teh lamun cek saksi hiji sah. Lamun cek saksi dua sah, tong nanyakeun ka umum. Lamun cek saksi dua sah, kakara bareng sah kabeh. Nah gitu pan. Jadi saksi itu berat. Da urang nyaksian bener sanyana bahwa hantaya di pangeranan wajib diibadahan ku sabenerna angin Allah. Bahwa Kangjeng Nabi eta utusan Allah anu parantos memproklamirkan kemerdekaan Islam seluruh dunia. Tina huktina akhlakud damimah diganti ku akhlakul karimah. Nomor kedua di adegan Islam teh adegan salat anu 5 waktu. Kewajiban urang anu teu meunang dituna sabab salat teh sebagai tihang agama. Masalakakum pisakor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa ente kekerbekan dina neraka jadi gitu. Lam nakum minal musallin abi teh teu ngalaksanakeun salat waktu di alam dunia. Sedangkan mimiti bakal ditanyakeun teh wayahna diajar urang kana salat. Ulah tinggalin salat ulah mimiti nu bakal ditanyakeun teh salat. Awwalu ma yuhassabu yaumal qiyamah as-salat. Nu bakal mimiti ditanyakeun teh salat. Dua tah. Nomor katilu wa itaiz zakat tinggal luarkeun sabagian harta nu mampu. Mikeuna makeun zakat lamun mampu, teu mampu mah rek naon nu dipikeunna. Sabab dahar sore teu isuk. Ayeuna mah moal aya jalma nu dahar sore teu isuk sabab aya sumbangan ti pamarentah. Moal aya ayeuna mah. Moal aya jalma anu dahar sore teu isuk baheula mapan dahar teh dicampur ku jagong ja. Ayeuna mah moal aya. Jangasan moal aya. Campur ku jagung baheula. Tahun 70-an pan. Ayeuna mah dibere, diasong dibere pan ayeuna ku pamarentah. Moal aya jalma anu dahar sore teu isuk. Ya, keur jalma anu mampu ngaluarkeun zakat teh. Aya anu mampu ngaluarkeun ngan koret merepet jahe. Harta kuring kitu pan nyebutna teh. Dipacul ku kuring, di tanduran ku sawah kuring dipacul ku kuring. Geus dibuatan genu kuring, nah make dibikeunna. Jalma anu kitu teh bodoh anu kitu teh. Keur jalma anu mampu. Nu teu mampu mah dijawab ku Allah la yukaliful nafsan illa wus'aha. Teu meureuh agi kasamampuhanna jalma. Nomor katilu puasa di Ramadan. Nu dipanggil ku Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sakedap deui urang mun minggu mun bulan mah sekian bulan deui kadangkala 2 bulan deui. Mun poe mah paling 60 poe kana puasa tere asa teu karasa bakal nyurangan urang panggilan ti Allah. Jalma yakin puasa mah mampu kabeh oge. Anu teu mampu mah anu hoream. Keur bebekeleun urang bahan ilmu jabab jalma lamun puasa jalma teu puasa ngaja buka mangka moal cukup ku dikodoan sataun. Lamun eta mah jalma ngahaja teu puasa. Nomor kalima ngahaji ka Baitullah sami manis tatoa ilai sabila mampu. Aya panggilan ti Allah deui jalma ngalaksanakeun ibadah haji. Tah eta diantawis. Nomor kadua bahwa disebut syarat salat anu mimiti ku urang dilaksanakeun. Nomor kahiji kudu nyaho kana datangna waktu salat. Iraha datangna waktu salat. Lamun lohor jam 12 kirang 5 menit pas. Wayahna ulah dikurangan. Kumaha rek salat teh cenah jam 12 rek salat timpah cek saha? Teu aya salat timpah.
Kumaha lantaran lohor teh jam 12 kurang 5 menit ayeuna marek jam 12 we sabab cek aturan para ulama geus diatur dina ayat Allah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta bahwa salat teh ngagaduhan waktu anu katentuan ti Allah eta di mana jadwal para ulama. Al ulama warosati wa warosatil anbiya bahwa ulama teh eta teh warisan ti para nabi. Tah ya urang salat timpa kecuali lamun aya leuwih teu naon. Bade setengah 12 setengah 1 teu naon. Sabab aya disebut waktu nate waktu padila. Di mana waktu padila teh dur lohor geuatkeun kacai urang mani bebersih. Dekul salat badi-badi heula mangga terus fardu terus qobliyah eta disebut waktu nate waktu padila mata keur awewe mah nalika ngom adan teh kudu buru-buru kacai sabab bisi kaburu datang sema apa sema apa jangan sa cemanya nu ngaliwat ke kebun kacang teh sema teh eta sema buru-buru awewe mah supaya sema lain ieu mah lain dor lohor teh kalaka nyisiaran pauntuy-untuy sisiaran akeun main kewe tungtungna teh jam 3 kekera salat lohor diancam ku Allah fawailul lil musallin neraka we teh geuning keur jalma anu sok salat wayahna lamun urang tos gaduh istri geuingkeun sok buru-buru salat lah sabab urang tanggung jawab kanu janten bojo kanu janten istri bojo teu tanggung jawab kulur ra'in mas'ulun an rayati sakabe pamimpin teh bakal ditanya ke pamimpinanana kepala rumah tangga bakal ditanya ibu rumah tangga bakal ditanya kabeh ku Allah teh bakal ditaros. Nah jadi kudu nyaho karena datangna waktu sholat. Nomor kedua saurna kudu bersih tina hadas gede jeung tina hadas leutik nalika urang rek laksanakeun salat hadas gede jeung hadas melalui salah satu ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahar. Hei kabeh jalma-jalma nu arariman dipanggil ku anjeun ku Allah. Ida kuntum di mana anjeun rek ngalaksanakeun salat. Faksilu kudu aradus, kudu bebersih bisa kalimana teh. Kudu ngawasuh araneh wujuhakum kana raraya aranjeun. Kana beungeut panginten pada sakali mangga wajibna sakali sunatna 3 kali nalika nawaitu wudu'a hirafil hadasi lasgori padoleli tala eta mah talapun sabab ari niat mah dina hate begitu datang kana cai kana beungeut kakara urang niat sabab digalantangkeun mah sanes niat eta mah talapun biniat sabab hate mah tempatna niat mah dina hate lain dina lisan tempatna niat mah dina hate nalika datang cai kana beungeut kakara urang niat abdi wudu ngilangkeun adas alit fardu karena Allah ta eta disebut niat lain digolonakeun nawaitu dua kumaha lamun digolonakeun niatna dina hate hade alus teu naon pek wae teu saha alus teh niat digolonakeun ongkoh cek dina hate niat abdi wudu ngilangkeun adas alit fardu karena Allah. Dah eta ngawahirarai. Wa adiyakum jeung leungeun aranjeun ilal marafiq dipikasiku. Dina ayat Allah dipikasiku dipika dina sikuna begitu. Urang teh nalika abdas teh kudu tartib ulah rusuh-rusuh rek ka mana. Wamsau birusikum jeung kudu ngawasuh bisa oge ngusap. Kumaha da kuring malina
misalkan golap teu naon di tukang ge jang asar pek wae di dieu simpen. Mangga di dieu ge teu naon bade ngawasuh rambut mah di dieu ge teu naon pek wae. Anu penting anu keku dina mastaka aya rambut. Kumaha lamun eueuh rambutan teh boleh nanggekeun bae duit sape ieu. Botak kekeun bae sabari teh wamsau berusikum. Dina teh kalimat teh ngomong ngusap. Lais ngumah dina ge ngusap gitu. Sirah. Warjul jeung leungeuh sampean aranjeun. Ilal kabain nepi ka naon? Mumuncangan gitu. Dina ayat Allah mumuncangan Pak. Nepi ka mumuncanganan aya ge nepi ka tuur teh naon pek wae. Bersih bisa aya kotoran-kotoran. Wa in kuntum junuban jeung lamun kabukti aranjeun junuban betas bertubuh jeung jadi pamajikan patohar maka kudu mandi heula. Mun urang tas kitu jeung pamajikan ngawajiban buru-buru mandi heula sabab urang rek salat. Tas perang jeung pamajikan misalkan jeung asan perang teh penting sabaraha pek mandi heula. Mandi heula. Sabab sanajan 5 rit tetep nu jadi nama hiji jang aya tetep hiji nu jadi nama. Sanajan sabuting 5 rit ngangkut batu hiji nu jadi nama. Wah kabeh. Mah ibak heula. Da ieu keur bebersih. Kumaha lamun cepil eta mah sunat. Sunat kakama sunat nyabarengkeun cai sunat kana irung. Tah eta mah kalebetna teh sunat kalebetna teh. Nomor katilu bersih tina tempatna jeung papakeanana. Bisi nalika urang salat teh mawa najis wayahna. Kudu sisihan heula. Bersihan nepi ka ieu mah kadangkala pamajikan teh lamun dibere duit ka karadaek nyeuseun. Kolor teh geus galing boro-boro nyeuseun acan. Ampun geus baru hangseur kolor teh saminggu atuh teh diseuseun lagi. Bau iki bersih tina tempatna jeung papakeanana bae anu katingali sabab najis teh aya najis ainiyah aya najis sukmiyah aya najis nu katingali aya najis nu teu katingali. Najis teh sawios najis teu katingali mah teu naon ieu nu katingali bisi aya ti ono ti kotok ngajamblok dina sampai geuwatkeun kudu diseuseun. Nah, itu nomor katilu. Nomor kaopata kudu nutup orat. Wayahna bisi ayeuna mapan ku ayeuna mapan lancingan ke di bolongan ayeuna paturna kitu pan ayeuna mah. Selain lagi ayeuna mah. Cek dina ayat Allah ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjidin. Ya bani Adam hudu aranjeun nalika rek ngalaksanakeun salat teh pake papaesan zinatakum inda kulli masjidin. Nalika urang rek ngalaksanakeun ka masjid mungkin ka masjid marek salat lain rek ulin ka masjid mah tapi rek salat wayana lain kudu weuteuh tapi lah kudu bersih. Malah lamun saya nama nganggo wawangian nganggo sesewitan malaikat teh deukeut cenah. Nalika jalma rek salat rek cuma ibadah ka Allah kudu sengit. Ayeuna mah lain Pak. Pe Jumaah teh komo kudu maleber teh lain maleber budadir. Nah, ngadang dir se. Lain kudu ngadang dir teh ieu nalika urang salat teh Pak kudu bersih. Nalika urang rek salat pek ke masjid komo dina waktu poe Jumaah lamun hayang kabita urang poe Jumaah kurban onta initna kudu jam 10 lamun kabita ku kurban nog initna kudu waktu keur khutbah kakara kurban teh ku kurban nog cenah eta init pangpanirina balik masuk hayang pangheulana malah ngawangkong heula di buruan cik ka masjid atuh itikaf datang teh saurang kewe can aya batur sorangan teh datang teh hiji jalma nah can asup ka masjid aya batur
mah sorangan eta teh. Kewe ada can aya batur. Datang di saurang. Nah ini can lebet, can aya batur. Datang deui can aya batur. 10 urang nyebutkeun can aya batur ngawangkong terus. Nyebutkeun can aya batur padahal geus aya 5an. Nyebutkeun can aya batur. Nah, jadi disunatkeun urang nganggo wawangian, sesengitan, adu sila dina poe Jumaah teh. Kudu babari sila jiwa raga urang badan urang bisi aya kokotor anu nyanak dina jiwa raga urang, dina badan, dina pakaian, dina tempatna sejadah lamun teh mah. Damal mungkin aya teh kotok dina kopiah mah mungkin. Paling dina samping, dina baju paling di kotok teh. Nah eta diantawis salah sawios hadis tentang masih keneh tentang masalah sholat. Jadi ya sholat kewajiban urang sadaya. Tanawas kadangkala bisi urang pengajian perlu urang hiburan, nonton hiburan Persib dengan naon ngadukung. Sanaon teh kabereh piala makin bae. Adukung-dukung nah atuh nakeun bae teu jadi masalah. Ngilangkeun satres pengajian. Tah mudah-mudahan ya pengajian urang sadaya kalawan ditetepkeun, diistiqomahkeun dina ngalaksanakeun pengajian urang sadaya dina setiap minggu hadir pikeun ngalaksanakeun pengajian urang sadaya sabab tadi oge matih tuman daripada tumal. Tegan urang sadaya istiqomah dina eusian ku kaimanan jeung katauhidan sabab yakin di mana jalma hati diisian ku iman, akal diisian ku ilmu, natijah cek para ulama dina ilmu mantek bakal ngahasilkeun amal soleh. Mudah-mudahan urang sadaya pengajian dibukakeun taufik hidayah riayah ngagaduhan ilmu anu manfaat. Amin ya robbal alamin. Allahumma jam'ana jam'an maruman wa tabarukuna ba'da ma tabarukun ma'suman. Robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana budu ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.